kadang-kadang pemajikan jadi gangguan, kadang-kadang anak jadi gangguan. Urang mantep geh kudu pepeta urang tikuari siapkeun boga pemajikan anak. Cenah kudu di imah mah geus marah bae. Lamun marah bae tinggal kumaha urang tah. Asal cenah kula moal bisa ibadah modal geus kitu mah. Dah dina teu boga pemajikan geus ya mah emang moal bisa ieu ibadah kos kitu. Banding boga pemajikan lah tuh. Hese mah urusan kos kieu mah. Lantaran ieu mah taktik pribadi. Jageninganan batur ge baroga pamajikan ja bisa. Atuh kapan ai Tuan Syabdul Qadir anakna 90. Deh, atuh berarti pan boga pamajikan loba eta. Nya loba aja teu kahalangan biasa bae jadi wali. Ai urang boga hiji ge ku hesed degung-degungkeun bae hulu urang. Ya loba pamajikan opat. Maot hiji ganti, maot deui ganti deui, maot deui jadi teu pernah teu opat cenah pamajikanana. Jadi wali kutub deui. Urang boga hiji ge puyeng. Berarti saha anu salah tah?